Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidil mursalin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa hizbihi wa ummatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli wa ufawwidu amri ilallah. Ya Fattahu ya Alim, Allahumma fa'lana fa'inaka khairul fatihin. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa taqwah. Sedaya puji kagungan Gusti Maha Suci, rahmat dan salam mudah-mudahan salamina dilimpah curahkeun ka junjungan urang sadayana, panutan urang sadayana, wastana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu acara kanan raskan hajak kajian sulam taufik aya pangunut dipun lancik anu ngantunkeun kersana Ibu Mama Suryamah binti Bapak Solihin anjeunna ngantunkeun. Mudah-mudahan ditampi amal ibadahna dihapunkeun dosana, dikantunkeun di papan kasabaran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin rahimakumullah, kelaskeun kajian sulam taufik halaman 30. Al-Qawmisu Sapuluh jajar tiluhur, 10 jajar tiluhur. Al-Qawmisu ayat kurang diangsela. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qawmisu ari nomor kalimahna ar-ruku'u
eta ruku bi ayyan haniya kalawan ngadongkokkeun bi anjin bihai sutana rasa kira-kira keuna rohatahu dua dampal panangan si jalma rukbataihi kana dua tuhurna as-sadisu ari nomor kagenepna at-tumaninatu eta tumaninah fihi dina ruku bi qadri subhanallahi kalayan ukuran subhanallah as-sabihu ari nomor katujuhna al-i'tidalu eta i'tidal dina ruku bi ayyan sibab kalayan ngancegkeun eta si jalma iman bari nangtung as-saminu atau cekap. Hadirin rahimahullah, kajian Sulam Taufiq masih ngejelaskan tentang rukun salat anu mana dina kitab Sulam Taufiq sami sareng dina kitab Sapinah. Jumlahnya sadayana rukun salat ayat 17 nomor kabahas opat ayeuna nomor kalima tina rukun salat teh nyaeta ruku lain salat lain ruku ngan eta ruku sebagian tina salat eta rukun sakali deui salat lain ruku lain salat ngan eta ruku teh sebagian tina salat kalabeutkeun rukun salat nomor kalimat teh nyaeta ruku kumaha praktekna ruku bi ayyan haniya kalawan ngadongkokeun abdi sering praktekkeun nalika salat waktos ruku aya opat syarat sampurna dina ruku hiji taswiyatu unuqihi wa dohrihi sing akur antara punuk jeung tonggong rata upami nyimpen papan teh mah moal najak moal mudun rata kita eta kasampurnaan ruku nomor kahiji lumawi upami jalma salatna dina nalika rukuna sampurna insyaallah bakal ngadorong karena kesehatan jasmani urang Pak. Aya kisah jalmi ngagaduhan penyakit sendi-sendi sendi-sendi teh naon penyakit nyeri dina tulang dan gitunya sendi-sendi teh nyeri cenah sendi. Tapi di saat eta jalma nguping kasampurnaan ruku aya opat dipraktekkeun. Hiji papakeun ratakeun samikeun antawis punuk jeung tonggong nalika ruku tah janten kieu. Rata punuk jeung tonggong teh bari dina nalika eta naosna naon tasbihna dina ruku teh sadayana 3 kali aos
Allahu Akbar. Ya sampun ahlanya hiji eta. Kadua kasampurnaan dina ruku teh ajebkeun bitisna. Gas ieu teh bitisna. Ruku ulah dibare kawese kieu. Allahu Akbar. Teu ajeg kudu ajeg rukuna inauna bitisna. Nomor katilu turkuk dua tuurna. Sok aya pamagat ruku anapeun tuur leungeunna teh kade. Sah lan kurang sampurna. Aya yang sampurna mah na tuur lain anapeun tuur sok praktikeun lamun ayeuna panangan lain kana tuur kelabah ruku anapeun tuur jadi kumaha posisina. Allahu Akbar. Jadi mudunnya nya aya ada teh hanapeun tuur pas tuur kade nomor kaopatna lungkupna ulah dirapatkeun teuing ulah dirapatkeun lungkupna tah ranggankeun eta kasampurnaan dina ruku. Nu wajibna mah rukuna tapi tasbihna mah sunnah. Sakali deui nu wajibna mah rukuna tasbihna mah sunnah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sanes subhana rabbiyal azim tadi sanes. Tapi subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Maha suci dat anu maha agung. Kalayan muji ka mantenna eta teh tasbih dina ruku. Kumaha mun pahil tasbih ruku jeung sujud batal teh teu batal. Nah abad pahili balangna keur salatna teu batal. Da sunnah eta mah leres teh sunnah tasbih nama Pak. Ngan sanaos bari sunnah aos tiluang sulan eta tasbihna. Jangan nyampurnakeun dina nalika ruku oge mata ngadorong kana kasehatan jasmani sendi-sendi dina awak urang sehat pamoal batin nyeri sendi. Sendi teh bangsa tulang-tulang mah kalitunya pokona mah sendi-sendi we cenah. Ku ruku jeung ku sujud Pak nya. Makana salat teh leres-leres Pak. Olahraga anu paling sae salat Pak. Olahraga anu paling sae salat. Sabab sendi-sendi dina awak urang robah ku salat Pak. Keur maghrib tara salat beuti kuwe. Nya awakna tara diolahragakeun ku salat olahragakeun tah. Bari salatna ulah gagancangan. Dari gancang mah apa minas syaiton atuh. Eta keterangan al ajlu minas syaiton gagancangan teh tina setan. Sanajan salat gancang atina setan salat gancang oge punten. Naon bae pada meula dipidamel gancang minas syaiton tina setan Pak. Lain kalaka beres dipigawena lamun gancang tapi kalaka acak-acakan beres teh. Aya ge salat gancang aya. Aya salat naon? Tara nya mana asa jeung elmuna we gancang ge. Eta jeung elmuna mah capek gawe teu kapake. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Mudah kana ilmu naon eta? Qatul qoli lain wasful qoli lain mudah kana gancang kamah. Tapi teh jeung ilmuna. Ari jeung ilmuna mah gancang teh bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Tah gancang jeung ilmuna. Makana surkan jan al ajru minas syaiton gagancangan teh tina setan.
naon bae pagawean dipidamel gancang atina setan we ngan kecuali aya anu henteu gancang teh Pak aya gancang tapi sanes tina setan tapi gancang teh timbul tina sunnah Rasul sae kedah digancangkeun eta mah sae Pak sunnah Rasul gagancangan hiji di mana-mana aya nu maot gancang enggal diurus di mana aya anu pupus sunnah enggal diurus ulah diingkekeun eta sae Pak ngan lamun penting mah kondisional leres teh kondisional maksudna ninggal situasi lamun jam 1 maot aya nu ngamandian ge geus tiga pulang komo di kampung mah nu ngamandian ge aki-aki tuluy ngamandian mayit jam 12 geus ngamandian si akina geuling coba udah kaki isan tah kitu mah eta mah kondisional siangkeun deui bakanana leres teh itu eta sunnah lamun aya nu maot enggal urus kadua sunnah di mana-mana boga anak awewe aya jodona buru kawinkeun eta teh sunnah ulah diingkekeun Pak Rasul masihan dorongan upami teu buru-buru dikawinkeun bisa terjadi anu teu diharapkeun naon atuh bobogohan lila tuluy deukeut ayeuna rapat reuneu ti heula tuluy geus reuneu dikawinkeun aya nu nyebutkeun teh sahasna kawin geus reuneu sah Pak punten sah anu reuneu dikawinkeun kudu ngareuneuhana sah teu kudu dikawinkeun deui sah asal syarat aya rukun nikahna ngan wayahna resikona eta anakna dina kata ulama kedul punten keras ya keterangan agama nah aduh wanita keluar tina liang awewe dan mana memang tidak keluar betul mana ngan lain halal haram hiji dah pasuk melakebin wainya ada awama mau hilafun apaleun kaduana putus dina bab warisan Pak moal meunang warisan tah eta anak naon sababna lain anak halal haram zina nomor katiluna teu meunang diwalian kudu jadi anu ngajinahanana lain bapa halal tah eta Pak Rasul ngawanti-wanti teh di mana aya budak awewe geus aya jodona buru kawinkeun sunnah ulah diingkekeun abdi Pak saeureupun guru di Manon Jaya bade ngahitbah urang Ciranjang ai sandina mah ti Sukabumi sumping duhur tos duhur Kang Haji pun guru sur Kang Haji mana induk budak ya aya Kang Haji bapana aya mana budak induk budak lalaki aya ieu saranti Kang Haji geus urang kawinkeun nya aduh Kang Haji can aya mas kawinna ari eta jang hitbah kilogram ditanya ku Kang Haji ari anjeun ridho teh di mas kawinan ku calon salaki anjeun 3 gram mangga geuningan Kang Haji ka Kang Haji jadikeun kawin celetuk punten da teu aya naib nabi cenah naib mah lain tukang ngawinkeun kade naib mah lain tukang ngawinkeun tapi nu ngawinkeun mah saha wali utamina wali mujbir bapana ku anjeun pencatat naib mah ada pencatat kade wali naibna ai sur Kang Haji lain tukang ngawinkeun sia wali mah carekan santri anak murid Kang Haji lain tukang ngawinkeun naib mah lu ngawinkeun mah ka bapana aya ieu erawan manten eta santrina diolong itu Kang Haji oh atuh dengar cadas deket guruna nyarios kitu nya akhirna dikawinkeun ku Kang Haji saur Kang Haji ye geus halal sok dipura keirahangan ulah ieu loba kana tamu cenah peuting we pura geus halal tuh eta Pak Rasul awanti-wanti burukeun kawinkeun eta anak awewe lamun aya jodona bisi terjadi anu teu dipiharapkeun putus naonna warisan beunghar tapi moal meunang warisan pan keluar tina
bijil beteng mana emang ngan lain halal haram hayang mere lain warisan tapi mere we eta mah leres teh mere we da diurus dileutik leres teh tah kitu Pak ari agama mah teu aya dispensasi wayana tah di dieu kedah urang waspaos teh Pak. Hadirin rahimakumullah, kembali kana bahasan ruku Pak. Nu wajib nama rukuna sunnah nama naon tasbihna Pak, tasbihna kasampurnaan ruku aya 4 tos binumenya salajengna bi ayyan haniya bihaitsu tanala rohatahu kalayan ngadongkopkeun eta si jalma dua dampal panganangana nu lungkup karena eta dua tuur si jalma ka nomor kalima kagenep asadisu ari nomor kagenepna atumanina tu eta tumanina fihi dina ruku aitu badina teh naon cicing sabada usik tuma dina cek santri mah tumpak nini ge nuna lain gitu tumanina cicing sabada usik tos cicing urang ka dina salat teh tapi memena teh usik heula naon usikna ruku leres teh cicing dina ruku eta dina ruku cicingna ukuranna sakumaha biqadri subhanallahi ukuran naos subhanallah Allahu akbar subhanallah jadi sami Allahu liman hamidah jadi ku subhanallah ge ngambil ka mana gancang-gancang teuing ku subhanallah da aya babacaan anu tertentu geus teh subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi jadi ku subhanallah ge Pak nya yang di naruku eta kada aya tumanina teh kada aya cicing Pak eta ge cicingnya ulah kieu cicing eta mah cicing Allahu akbar sami Allah mana cicingnya kada cicing aya Allahu akbar subhanallah sami Allahu liman hamidah subhanallah tuh biasa ke subhanallah oge Pak nya ngan supados kenging kasampurnaan dina pahala maka aos doana Pak subhana rabbiyal azimi ta eta maha suci dan anu maha agung azim agung wa bihamdihi kalayan muji ka anjeunana makana dina salat teh aya tempat muji dina salat teh aya tempat ngadua tempat muji dina salat hiji dina ruku tempat muji dina salat kadua dina sujud li anna fiha mahalul sana'i wa du'ai dina salat teh aya tempat muji tempatna dua wa du'ai dina salat teh aya tempat ngadua tempatna dina carik antawis dua sujud eta tempat ngadua rabbi firli warhamni tuh hadirin kaum muslimin rahimakumullah kagenap atumaninatu tumanina fihi dina ruku kumaha tumaninah dina ruku di tengahna Pak aya ar-ruku sukunu pada harakatin idza wa ada haqiqatu allati la yazi sawa'a tumanina dina ruku teh cicing dina eta
ruku wa akmal wa aziyadatu fiha bima warada fil ruku'i min qawli subhana rabbiyal azim salasan adnal kamali eta teh panghandap-handapna sampurna naos dina ruku teh subhana rabbiyal azim salasan 3 kali. Upami gancang mah Pak naruku moal kabujen mas 3 kali ge subhana rabbiyal azim leres teh bari moal ngadorong karena kesehatan jasmani lamun sholatna gancang hartosna peredaran darah moal jalan tapi lamun peredaran jalan namun sholatna teh gancang aya kemungkinan peredaran darah teh jalan moal beku teuing darah dina awak teh kuruku anu sampurna kusujud anu sampurna ngadorong karena kesehatan jasmani urang sadayana pandina salira urang teh aya 2 aya rohani aya jasmani. Jasmani kedah sehat rohani kedah sehat, jasmani kedah dieusian rohani kedah dieusian. Kumaha jasmani sehat olahragakeun, kumaha rohani sehat riyadho Pak ngarinaon keur olahraga hate tawajuh olahraga hate insyaallah lain rohani lain jasmani hungkul kudu sehat teh rohani ge kedah sehat jalana ku riyadho. Riyadho teh na olahragakeun hate ngalangkungan hate urang dideketkeun ka Allah ngaos Quran ngaos zikir jangan olahraga naon hate ari jasmani mah sering olahraga jawabnya olahraga rohani dia tah riyadho pun guru mah di Tasik saminggu 2 kali riyadho teh malam Jumat jeung malam Kemis sakandanan pangaosan ngariyadho olahragakeun hate. Masya Allah kumada ku ngaos Quran Pak olahraga hate teh hartosna hate teh jadi leuleus kukubikeun tausiah tipun guru dina bab riyadho eta lulus eta hate teh Pak keur ngolahragakeun hate urang. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, asadisu fihi biqadri subhanallah, cicingna ukuran ngaoskeun subhanallah teras. Asadisu ari nomor kagenepna al-i'tidalu eta i'tidal. Naon ari i'tidal? I'tidal teh Pak boga tina ruku, hudang tina ruku eta i'tidal Pak. Dina i'tidal di ayan soba kalawan ancegeun teh Pak tegakeun qaiman barina nangtung. Jadi kudu aya heula nangtungna Pak di ayan soba teh tos ruku sami Allahu liman hamidah tah aya nangtung heula di aya sobat qaiman. Cobi lamun kieu sami Allahu liman hamidah aya nangtungna teh dina i'tidal teu aya. Jadi ujug-ujug eta mah sami Allahu liman hamidah langsung kana sujud coba. Dina kitab tangtungkeun heula awak urang kalayan anceg tah eta tumaninah dina i'tidal. Kakarek aya tumaninah lamun kitu mah. Tapi lamun tadi masa palos tadi Allah sami Allahu liman hamidah langsung sujud teu aya tumaninah eta mah dina i'tidal. Nu kitu teh sok Kangjeng Rasul
aswaun nasi sirqatun fis sholati, panggoreng-goreng jalma teh bangsat dina salat. Eta sahabat paruas panggoreng-goreng jalma teh bangsat dina salat. Atuh sahabat teh naros, ya Rasulullah kumaha bangsat dina salat? Alladzi la yutimmu ruku'ahu wa sujudahu, ajal jalma anu teu nyampurnakeun salatna dina rukuna, dina sujudna, dina i'tidalna, bangsat si Rasul eta Pak. Sapertos tadi juga dina ruku langsung kana sujud teu aya tumaninah dina i'tidal sareng jelema eta namina naon? Bangsat. Bangsat. Nan bangsatna bangsat lain bangsat senah, bangsat salat eta mah bangsat salat Pak. Bangsat salat sareng Pak. Berarti lamun aya jalma salatna teu sampurna ruku sujud nanti digerwakeun we os eta mah badog cenah bangsat. Nah berarti digerwakeun we padahal Rasulna eta teh bangsat teh. Nah periodina ilmu dina salat teh Pak. Periodina urang ngaji ana bab fikih teh di dinya kakontrol kakurangan ilmu dina diri urang teh. Makana urang sering ninggal kana bab ilmu kedah kasaluhureun. Supados urang asa kurang karena ilmu teh, lamun urang ngakurkeun ilmu kasahanapeun asapan pinterna nimbulkeun jadi sombong we ngece kanu panghanapna sia mah teu bisa naon-naon padahal manehna ninggalina kasahanapeun dina bab ilmu lamun dina kasaluhureun mah asa pangkurangna we ilmu teh tah eta Pak nu mawukeun guru mah Pak ngaamanatkeun ulah eureun ngaji maneh sia di imah da di imah maneh teh ajengan di dieu mah murid akang meh teh eureun ngaji di imah sombong si ilmu nu kakarek kemenang sakitu eta pun guru Pak ulah eureun ngaji kudu nambahan abi kamari wengi Kemis wengi Jumat angkat tahunan jaya Pak aya melik mah nupangan kapun guru silaturahmi pangawasan sabulan sakali aya melik mah di dieu ongkoh sabulan sakali di dieu ongkoh sok aya ihyaan kamari wiki tasik wengi Sabtuna langsung ka sabandar hadiah pangosan ihya di ditu surpun guru da ulah dipareman ngaji ihya margi amanat pun guru nitipkeun ka ajengan koko sareng ajengan elim. Kapung guru mah ngawrukeun eta teh ajengan koko ihya teh. Hamidah teh. Ku anjeunna teu aya we digantos ku ajengan teten. Sateten di mana? Ya hanya almarhum. Sateten teu aya digantos ayeuna mah ku Timanon Jaya. Timanon Jaya sumping tiap sasi. Tah eta ulah eureun ngaji teh. Jadi ulah eureun ngaji ulah abong kene boga titel ustad tapi ngaji tara tapi kudu naon kudu nambahan ilmu nambahan guru leres teh nya guru teh ulah eta-eta we nambahan guru nambahan ilmu tah matak upami nuju aya milik di mah hayang jarah ka guru ka Manon Jaya dan alhamdulillah asa naon dijarahkeun ngan samemehna saena sate acan teh ka Ibu Rama heula insyaallah Pak Risma Al-Mujahidin kos ngadata bade ngayakeun deui jarah Pak tapi sabaraha 25 Januari ka Banten ka Pandeglang wah teuwih Pak Syekh Mansur Cikaduen aya 3 panjaratan uih nama rek naon refreshing ka Depok masjid megah kos kuba emas deui kaping 25 tos ngarawitan mangga nu bade ngiring tiasa ngahubungi ketua atanapi ka abdi mangga ka RT mangga ti ayeuna ngajak supados kangge naon Pak urang teh napak Quran
ngaji teu bisa atuh jarah-jarah ka ahli ilmu leres teh sugan we atuh kalungsuran ilmu tah ti Allah Subhanahu wa taala. Teraskeun Pak. Nomor ka-7 iktidal teh hudang tina ruku, gugah tina ruku iktidal. Dina iktidal wayah Nabi ayyan sabaqa iman kedah diancegeun awakna geus anceg ka geus nangtung meme bisa disebut iktidal. Sami Allahu liman hamidah anceg ka iktidal. Tapi lamun kieu sami Allahu liman hamidah teh geus sujud tah eta mah teh aya tumaninah. Maka Rasul bangsat dina salat. Mun disebut bangsa dina salat atuh kudu aya tumaninah. Bi ayyan soba iman. Bapak-bapak aya jalmi anu salatna langkung sisa setengah jam Pak, sisa setengah jam sawaktu. Urang kantos sholat setengah jam kan sawaktu. Acannya Pak, acan. Paling mah urang mah sawaktu teh ngitung menit. Aya 5 menit, aya 3 menit. Komo subuh mah jiga nama 2 menitnya. Lamun di imah salatna, di masjid mah salatna panjang, paling 7 menit. Ya mah setengah jam Pak. Ya Allah, tos biasa anjeunna mah. Taqarruban ila Allah nalika salat padekatan diri ka Allah. Asa paduduaan jeung Allah keur beres ka Allah, keur deket ka Allah, keur munajat ka Allah. Berarti tarasa atuh setengah jam teh salat teh Pak. Subhanallah. Urang mah kadang-kadang hayang gancang nya wajah salat teh nya. Eta mah waktu kapras Pak. Ngan anjeunna kondisional lamun jadi imam moal setengah jam mah. Mun jadi imam biasa ngan lamun keur nyarira. Aduh, surahna ge pasti bangsa surah naon? Nu pararanjang atuh. Nu pararanjang Madaniyah hungkul surahna ge. Madaniyah heg ayeuna Pak diurang we imam maca surahna surah Madaniyah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Aduh, Al-Baqarah dari yuk coba mamung teh. Imam teh nipu sugan dari dituikeun langsung Allahu Akbar. Saya cek ngamu imam nipeng cenah bisa teh saya tiasa Pak ngan ulah tuh bika gitu manya ngan upami nu jadi santri Pak karaweh teh leres sok sayat-sayat Pak jadi santri Pak paling harus bisa ini ge santri keneh kan aya nuju patrol teh nuju ngaronda Pak waktu salat tarawih di masjid ieu mah di pos dipilih imamna ku si abang anu cenah si eta mah patas imamna cenah beres maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Rakaat kedua Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Allahu akbar. Sabaraha menit eta 20 rakaat ya Allah. Ngan hawata sakama mungareusna Pak sahna masa saayat ngan dina kitab fikih Pak afdal masane saayat sasurat maca Quran teh pas surat afdal keneh al-ikhlas al-kausar inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abdar tinimang ayat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud mulai makmum tasukuna teh cicing
dilaturi surat sebenarnya tanya kata sebelum yang nempak kealaman pangitan kula bapak anu wakos salat subuh imamna almarhum Wajaji terus kealamannya Mang Saliman kealaman Kang Den Wajajegenya abdi ge kealaman kalau pas salat subuh Jumat naon dibaca suratna teh alif lam mim sajdah pan di tengah-tengah surat teh aya sujud tilawah turun heula sujud heula aduh geus atoh Pak abdi teh da tuluy teh ari geus kitu nangtung deui maca deui aduh Pak aya kapogor mah ngaos eta Pak alif lam mim sajdah Jumat nama paling bantar sujud Jumat teh subuh Jumat teh sabih sareng hal atanya sabih sareng hal ata tuh nya hadirin rahimakumullah kagenepnya as-sabiu katujuh teh iktidal dina naon tumaninah anu katujuh teh iktidal nu kadalapan tumaninah dina iktidal nu kadalapan tumaninah dina iktidal dina iktidal teh kada aya tumaninah ancegeun awakna dina nalika nangtung eta tumaninah aduh tos isya Pak cekapnya aya hanca Pak jelaskeun hanca mudah-mudahan pos siswanya banyak mudah-mudahan aya manfaatna leresna tina agama pami aya lepatna tina kabodohan simkuring anu kahartos ngajantenkeun ilmu anu manfaat tiasa diamalkan ke urang sadayana oge mudah-mudahan wasilah urang haladir silaturahmi tolabul ilmi ngahirup agama Gusti urang sadayana sing diparaoskeun yuswa bari sarehat lahir batin kalayan dipapina rizki husnul khotimah mangga urang pungkas ku ausan doa Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim rabbin fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh warusuh wa salahal jasad warruh Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma Allahumma bi husnal hitam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.